Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngaoskeun nazom agama. Tetende nanti pangeran nu eusina dijuruskeun kah makhluk anu akalan, akal taya kacacadan ku pamilina sorangan, pamili nu ngahajakeun gunana pimaslahateun dunia jeung kaakheratan. Maslahat nu kahijina mereskeun cara baktina pribadi ka pangeranan, ilmu aqaid ngaranna. Maslahat nu kaduana mereskeun cara baktina pribadi ka pangeranan, rubu'ul ubudiyah ngaranna. Maslahat nu katiluna ngajaga saluranana, otak rejeung pamikirna malah sampurna akalna. Dilarang nginum mabokna atawa nyesep mabokna, bisi liarna otakna atawa lemah akalna. Dilarang adu-aduan da matak panas pikiran, matak panikana angen, akhirna jadi seniwan. Maslahat nu kaopatna ngeping sapa usahanana, malar hasil jeung beresna henteu nyeke ka baturna. Teu meunang silih gorengkeun atawa silih rugikeun, maka haram panipuan tawa haram sistem ijon. Muncul rub'ul muamalah mun dilanggar mata klepat, kana haram ti soledat. Jalan ekonomi macet, lima ngajaga turunan, ngukukeun ka pamilian jeung sinapu gurundayan. Ajasi kamanusiaan, datang hukum pertikahan, datang haram perjinahan. Napakoh kakulawargian, ngahormat kasaluhuran. Maslahat nu kagenepna, jaga kana hak milikna. Haram maling jeung bangsana, maka datang jinayatna. Maslahat nu katujuhna, jaga kahormatanana. Haram ngupat jeung bangsana atawa nu dijinana. Maslahat kadalapana, ngajaga tubuh badana. Haram ngaguna sikana ka badan manusanana.